Jadi urang mah gorowokna ka Allah teh lain butuh ku Allah tapi butuh ku rezeki. Da lamun tah kaitna teh kitu. Lamun lain Allah manu rezekian misalkan udung ka udung mah gorowok teh. Tah ieu salah sahiji sabab naon sababna doa mintul tah eta. Sababna eta berarti kudu pakoh lah. Kudu pakoh. Bisa ka seorang pakoh bisa dalam waktu-waktu tertentu mesti wala kaya gitu kieu lain kitu bisa. Gusti kumaha Gusti jadi tah. Jadi tah. Supaya gitu sekaya. Nengakeun Gusti itu minta tulung ka jelema geus nulungan, minta tulung kana tanah heuh kana geus tulungan dan semua batur kabeh geus beak dijual. Minta tulung kana pakaya imah geus dibang coba. Minta tulung kana motor sarua motor geus dilisingkeun. Aduh Gusti jangankeun ngomong ijabah teh sok cobaan. Dan ulah coba-coba kayak tidak salah eta mah. Nah kan intina pakoh mah gitu jadi kudu pakoh heula teh. Kudu butuh ku Allah. Lain butuh ku perkara anu aya di Allah lain. Eta pakoh teh. Butuh ku Allah. Kan bae najan Allah teh bisa mere beunghar ge cek asana gitu. Komo ieu bisa mere beunghar. Ngan orang gorowok ka Allah teh lain butuh ku beungharna. Dumeh urang hayang beunghar butuh ku Allah. Mata kayak kalimat thayyibah la ilaha illallah la matluba illallah. Eta teh ilmu pakoh. Tah tina hikmah kadua mulai kabahas masalah pakoh teh mulai kabahas. Sabab dina kasbi ujungna bakal pakoh, dina tajrid ge ujungna bakal pakoh. Tanya urusan pakoh ya. Urusan pakoh ku Allah diajarkeun ka makhluk. Ka makhluk. Itu urusan butuh teh. Aya rentetanana gitu. Ngan teu bisa ngalepaskeun Allah teu bisa. Nepikeun aya pakoh ka para malaikat aya. Ya ayyuhas sayyidul malaikah. Oh. Minas suqliyat wal uliyat wasta'inu ala qada'i hawaiji kan itu. Ya. Baik malaikat menyekal poe Ahad lamun poe Ahad masalahna. Baik malaikat ayeuna menyekal poe Senin lamun ngaduana urang poe Senin. Jadi setiap poe teh aya nu nyekel urang masalah mah tayang ka malaikatna teu wau. Coba rek di mana jalurna. Diibaratkeun kieu bisnis leutik wae nepikeun ka lieur siga erek runtuh dunya teh. Kamu bisnis gede. Bisnis leutik wae geus kacau, komo bisnis gede mata pantas kokoro wae oge. Teu cocok jadi jelema beunghar teh kitu mah. Aya babaturan. Bisnis padudna teh teu hargana teh 1,5 juta. Eta urusan kejeung kasih dari runtuh alam dunia teh. Gara-gara duit 1,5 juta ada siam atuh paingan kokoro wae teh ngurus duit usaha 1,5 juta wae nepikeun ka siga erek kiamat. Komo mun ngurus duit 1 miliar semua ceng teh. Jadi bisa mereskeun leutik berpotensi mampu menyelesaikan anu gede. Teu bisa mereskeun leutik-leutik acan teh kumaha. Mata loba ajengan garagal di masyarakat teh garagal naon sabab teu beres rumah tangga. Iya urusan leutik rumah tangga mah urusan di luar beleuh badag tibatan rumah tangga. Pasti aja pemajikan wae teu bisa dibereskeun. Teu kumaha mas bereskeun tatana. Heuh. Iya tentu teh kalau beuki ngaco dihina ku masyarakat kuat. Dihina ku masyarakat mah kuat, dihina ku tetangga diledek ku tetangga wah nagen akal mah sabar gitu. Ya tawakal pokokna mah ka Allah. Diledek ku pemajikan wah langsung ngamuk. Teu kuateun ku pemajikan. Pada teh ieu masalahna teh ieu wah pakoh ieu.
Sementara urusan tatangga mah dek ka neraka, dek ka surga. Henteu jadi tanggung jawab urang teh. Cukup ngabejaan eta mah kaituna nurut syukur teu kumadinya. Itu urusan tatangga mah, masyarakat mah. Tapi urusan pamajikan nurut selamat, teu nurut cilaka. Salamatna urang ka bawah selamat, cilaka tadi urang ka bawah cilaka. Itu jadi urusan rumah tangga berat, itu urusan rumah tangga. Iya urusan rumah tangga tuh bisa mereskeun tuh komo urusan masyarakat kudu gede. Matak pacengkadan permasalahan di rumah tangga teh eta teh sebagai bentuk latihan langsung ti Allah keur diri urang supaya diri urang mampu nguruskeun masalah nu leuwih gede. Ieu ngomong dilatih salamet hayang latihan umum kan gareng teh kitu teh. Beunghar hayang usaha leutik wae rugi. Itu urusan gede, mata pantas kok orang tuh tidak cocok, itu cocok benar. Allahu Akbar, ya. Inti nama gitu. Urusan pangabutuh nanti. Para malaikat aya jalurna. Nepikeun ka golongan jin wae diajarkeun. Ku Allah langsung. Yes? Diajarkeun. Nabi Sulaiman alaihi salam ngabangun hiji ayeuna bangunan. Pan anu diparentahkeun nama teh jin nepikeun karebuan jin tuh. Dipenta bantuan anak pikeun ngabangun hiji bangunan. Jadi ari jalurna pakoh mah ka Allah. Selesai kabeh. Ari pakohna lain ka Allah, ari gorowokna ka Allah, kamu nyamung atuh. Urang mah butuhna ku beunghar, ari gorowok ka Allah, moal nyamung. Da cek Allah teh sia balik butuh ku aing, butuhna ku beungharna aya di aing. Dasar seneng pangeretan. So pun aya pamajikan aya ngomong ke orang Kang, abi mah bogoh teh lain ka akang kana imah akang kana mobil akang. Daun akang teu boga imah teu boga mobil sarut teh. Kira-kira eta rumah tangga panjang moal gitu. Nah, gitu kan. Jadi orang mah butuh ku Allah teh dumeh Allah teh boga beunghar, boga cager, boga salamet. Mata kurang mah gorowokna ka Allah teh lain butuh ku Allah tapi butuh ku beunghar mah aya pangeretan buaya lu cek Allah teh kitu. Mata ke laut aja moal ijabah. Hese kana dijabah nanti urang. Kitu dan teu pakoh teh syarat mutlak harus pakoh. Tah menuju kana pakoh eta teh lamun dina falsafah ayeuna hikmah Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala sing asak hikmah kahiji ke cara make dina hikmah kadua. Itu cara make. Hiji eta. Kadua sing asak hikmah kahiji ke tempat make aya cara make jeung tempat make dina hikmah kadua. Iki bakal hikmah kadua kaopat anger we eta teh tata cara ngajalankeun hikmah nu kahiji. Itu. Mudah-mudahan naon anu teruskeun peribados ya sing jadi doa anu ka hati sing manfaat anu apana sing bisa mengatur sarta riungan ieu sing jadi sabab Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana dosa-dosa urang sadayana sarta Allah Subhanahu wa taala ngagampangkeun abi urang sadayana dina midamel kasaya baik tajrib baik kasbi kita ya malah ari tajrib mameurang junjung itu ngaji sudah ka budak junjung ngaji itu ngajian beni itu maksudnya ini budak bapana paling dek ngaji dek minum kopi ada TV dia kan goblok tapi menang ganjaran mah tajrib jalur na itu mah pan aya mandal ala khairin kapae itu geus mita halus ya ganjaran
kebagian saya lagi menjawab tawuran jatuh mudah-mudahan sing dari jamaah anu halus sanajan urang can kasoran halus sing kasoran jadi jamaah mengajar halus sanajan urang can bisa jadi jamaah halus di barakatul Quran Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar mudah-mudahan atuh dia ngalangkungan keagunganana ieu dina ngalangkungan keagunganana sasi anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan keagunganana kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al sayyidul makhluqat sayyidul malaikah sayyidul nas sayyidul jan muga Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan keagungan perkara-perkara anu agung anu berhubungan jeung keagungan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam